أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Lamun datang Idul Adha, Idul Kurban katelahna, umat Islam di mana-mana marencit kurban-kurbana. Fardu kifayah hukumna kernu mampu utamana, onta sapi embe domba kumaha wae mampuhna. Ulah nu cacat syaratna seperti lolong matana, pecak jeung pincang sukuna, eta teu sah dipencitna. Kurban teh bentuk syukuran kana syakur kanikmatan, umang rupa mencit hewan pikeun mereka bungahan. Fakir miskin utamana pek barungakeun hatena, pek sodakohkeun dagingna, kabeh sina ngadaharna. Dina poe Idul Kurban kudu pinuh kabungahan, ulah aya kasedihan komo deui kalaparan. Jaman nu loba duit kade hirup ulah pelit, poe lebaran teh mencit bungahkeun jalma nu sulit. Lamun mampu meuli sapi ku tujuhan cukup hiji, domba jeung embe ge sami saurangna cukup hiji. Kade ka para panitia dina ngabagikeun dagingna, kudu bener ngadatana sangkan kabagi sakabehna. Kerja manu kaya raya entong dibere dagingna, bikeun ka jalma teu boga anu hak keur narimana, bikeun ka jalma teu boga anu hak keur narimana.